Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir deui nya di video ieu seperti biasa seputar dunia perkampungan tah ayeuna bade ka sawah heula. Tah ieu nuju ngalah-ngalah binihna nyaeta binih pare biasa binih mah. Tah ieu batur meureun tuh. Wah, itu seueur tuh pokona mah di dieu paragi anjing. Kajejek euy, guys. Tah ieu nu batur tuh. Kayak orang sepilnya di sawahna tah pokona mah ayeuna ngalah-ngalah we ngalah-ngalah binihna tuh. Tah kasih ibu-ibu duaan tuh. Pokoknya mereka sawah heula we pokoknya mah ayeuna mah. Tadi lokasinya tinggal di leuweung. Di leuweung di dieu mah tebar tuh. Lain tebar pesona, tebar pare. Tadi si ibu nu keur ngalah heula. Kaburu naon? Dagoan di pipir. Tah. Woi. Ucing guys. Kadangnya teh ucing eong-eongan mana. Lokasinya iya nama pas diri ka lokasi tah. Siap-siap pakai sun cream heula cenah ngarah tidak hidung gelap gulita. Telah can dikunci motorna guys. Ngarah terpapar mata air. Kunci leher. Anjir berat. Berat saya mau ini guys. Tah. Bercek batur tengah arah naon cenanya? Biar tidak terpapar matahari. Lain cenah arah naon ngagubuk nu kitu cenah merentek gawe. Tadi lokasina tinggal ini. Naik lah kena tangga ka dieu. Pokoknya indah pemancingan alam. Nah guys, enam di video ya nuturkeun. Keong. Bawa. Senalna tunah heula teh bawa heula cenah guys tuh. Dikocok heula soalna leueur, takut tersoledat. Nam sok dadeet. Ieu dia ka jauh-jauh teuing.
Anger ya cenah ieu lokasi eta teh. Anjir. Capek guys. Ah, ieu lokasi sawahna. Apa namanya lokasi sawahna ya? Was, was. Berat. Puradan tuh karena itu dikobai heula dikobai guys. Biar ada puradan-puradannya. Jadi tidak ada karena di sini banyak keong, keong, hama, keong. Lebating Cina euy. Lebating Cina kudu nama puradan jeung leutak dia teh. Tuh, tingali. Oke.